teh ngabogaan nyaeta balad nafsu mulhimah teh ngabogaan nyaeta beberapa bagian anu termasuk karena nafsu mulhimah. Insya Allah lamun biasa bukan jalan karena ieu anu kasebut namanya nyaeta sebutkeun baladna urang bakal bagja dunia jeung bagja akhirat. Nah urang kedah kamuningan heula nyaeta ari nafsu lawama nafsu mulhimah teh nyaeta calikna dina latifatul di mana cenah disebutkeun latifatul teh nyaeta handapeun susu katuhu eta calikna nafsu mulhimah. Ari cahayana nafsu mulhimah teh nyaeta rupina beureuh. Kumpul kumpul itu orang sadaya kuningan heula nyaeta calikna nafsu mulhimah teh nyaeta dina latifatul ruh. Cahayana nyaeta rupina beureuh. Ari baladna nyaeta nafsu mulhimah di dieu geus dijelaskeun menurut ulama ahli Torikohna qadariyah wa naqsabandiyah nyaeta baladna teh aya 7.